Wasali balik. Pasihan jalan heula tuh lah, pasihan jalan heula. Karena kita meh puguhnya. Halo. Di konsentrasi teu. Santri siap, ngaji siap. Siap membela Allah, agama Allah siap. Siap membela ulama. Siap. Ridho boga minantu santri ridho. Ya, harayang teuing kamu paling boga minantu santri. Santri mah kemana-mana pakai sarung siga barulut wae. Ngomong mana sih? Ngomong di radio ya deket sampingnya. Santri pakai sarung, kati isanya. Teu pakai kolor ulah pes. Tapi tenang, santri dibelaan kemang paling damang paling pernah ngalaman ngomong betul. Baik santri teh sare di mana wa? Kasur acak-acak, bangka piduk kuda, bari jeung bararun, dicocokan tumbil. Kamu mang paling bisa ngomong ka tumila kunaon maneh jodotan darah santri kan eta teh kebetulan di jalan Allah kitu bila mang paling abi ridho jodotan darah santri ketimbang abi kudu jodotan darah jelema tukang korupsi, tukang ngadaan duit rakyat. Tepuk tangan dong untuk santri. Ngomong-ngomong kesenang yang mang paling tacan. Sama beraksi Dosiatara. Alhamdulillah Bu, orang Bandung 2014 dari 12.000 peserta yang lolos cuma 2 orang, Mang Parit dengan Kang Cecep odong-odong. Ada sobat lucu lolos segunya. Tadi subuh santri Kang Cecep Mang Parit telepon. Wah, kita tahu. Halo Kang Cecep, brek dulu mah, kadera batu jajar sakuling. Wah, naon odong-odong nak kempes sebelah. Alhamdulillah. Lain nenek, mama dede cepat sehat kembali, amin. Nenek sempat kena COVID tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Nenek udah siaran lagi di TV One, alhamdulillah. Gaskeun. Grup Hadro aya kene ieu teh teu. Orang dia aya teh grup Hadro aya teu. Sok naik grup Hadro na teh aya urang nuhun gini aya mah. Wasali mabalik. Teruskeun eta teruskeun. Alhamdulillah santri wong nyai namang paling terbang gede serang ibu-ibu anu ngawati. Coba jelas dah, ada cerita tadi tuh. Ibu-ibu anu ngawati. Bukan tinggalnya gerbing. Sini caroge nanyan. Urutan dosa-dosa dan maaf. Tutuna aja jadi kalu. Dedek ibadah kaku sinu maaf. Tutuna aja jadi wangi. Tinggal ini di kamu. Alhamdulillah santri wong nyai namang paling terbang gede serang bapak-bapak. Anu nganggo kope. Bukan tinggalin kersus. Pikiran dia sekok yang semakin bertam, tapi kami ngungkap susah atau menjatuhkan kersus. Mugia ku Allah diketusan jadi keluarga yang sakit, mawa, waroh, baroh, sesana aja tuang jenguk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngomongin namang paling tepang di sareng ninin. Mudah-mudahan hayang sekali jadi ar. Bukan serebrit. Sana lem, ribu pinukuhu, begitu tengarana juriku. Cek barudak nih, kayak cek Mang Parit, alhamdulillah. Yos Mang Parit calik yos. Ampura abu subuh tadi kerek balik di Majenang, beres dia ambil langsung ke Cirebon, ya Majalengka terus ke Cirebon, ibu rik balik lomba ke Cirebon. Coba udah, mual, kamu dicekekan tuh. Rek di mual, kunaon. Orang dia yang kata Suci Hoyong. Ongkosnya mahal. Tahun akhirnya rencana bisa ini ke Tanah Suci mudah-mudahan tahun harap cing bisa berangkat, amin. Hadus minikmah Mang Parit geus 13 kali cek ke Tanah Suci. Kuduna abdi ngaping deui hajian ayeuna karena belum ada izin. Mudah-mudahan tahun harap bisa ini teh, amin. Amin. Ibu hoyong ke Tanah Suci hoyong. Kersa ngadoa sasarangan jeung Mang Parit kersa. Sok angkat. Angkat atuh ceuis, ceuis. Cemimin. Cisa. Dewi. Pasangan di lomba ya. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikni Makkah wal Mukarramah wal Madinatu wal Munawwarah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Abdi hoyong ka Tanah Suci. Gaduh tanah, sisi jalan. Sabar ku proyek ya Allah. Dan kudu make duit, Kang Asep, Kang Udin, Ceditin, Cisa, Cedewi, Ciani, leres teu. Aya tuh orang Palestina naik onta 40 poe lamun tapi ka Mekah, leres teu. Apa lamun orang dia teh orang ngaranna teh. Oh, tanpa polotot ada di sini. Tenang, moe tuh.
Mang Parit cing buru-buru kata suci amin. Alhamdulillah dia teh majelis dikir naon namina teh? Sirul Mustafa mudah-mudahan ya kumana dikir Syekh Abdul Qadir babali milik jeung rezekina amin. Kanjeng Syekh Abdul Qadir aja ini mah kapungkur tong goreng urang nyebutkeun kieu teu boga wudu cing jalan teng eta leher leres teu. Betul. Urang lamun hayang barokahna lamun rek tuang minimal tawasul heula ka anjeun. Terus taramihan ka Kanjeng Roh. Betul. Raskeun moal ambak, moal pulung, moal cekikan, moal mahanan. Orang dia paling kabeh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia corona cing buru-buru gara lagi. Amin. Kene mimiti datang corona bulan Rajab 2 tahun katukang kecil rester. Kiai kondang dia kandang kabeh ge ngahulang kabeh betul. Gagal panen tah bulan Rajab kecil rester. Ustaz kiai ajeuna ibarat ke manuk harita mah dipoyankeun kecil rester. Pamajikan jangan dulu wae kecil. Jadwal kabeh para rata betul. Mudah-mudahan barokah ngaji ayeuna ye Covid cing buru-buru geura leungit amin. Dieun teh ku Covid dieun teh. Dieun tadi ngobrol jeung Pak RW betul. Gara-gara Covid ayeuna budak sakolah dipararekeun betul. Nggak poe inung bapana mulian kuota leres teu. Keur PR keur daring nya ninina ngomong maneh teh nyawa HP we mandi daring nya. Cak mun ini bantuan kadon video bobodoran kalau jadi guruna leres teu. Betul. Pesantren sempat dileureunkeun leres teu. Masjid di Baledah maupun di Baledah Bandung Selatan gara-gara Covid kamari tahun kamari mah teu meunang tarawih di tarawih teu. Di Baledah mah teu meunang keur makaran duit ya karena juga beuki atoh kecil leres teu. Betul. Naik boncengan salaki pamajikan karena Covid teu meunang harita mah kecil leres teu. Ai urang di kamar 2 jeung pamajikan ai ieu euy. Betul. Mudah-mudahan Covid cing buru-buru gara leungit amin. Salaman temenang antal kecil resep. Ini api kaki Saiful dipanggil jalan. Halo, jangan pengan. Kajauhan sopan teh ceu. Betul. Dengekeun kiai santri ajengan. Baradak ibu-ibu dengekeun ye. Urusan Covid, urusan maut ye, lain urusan corona. Betul. Bangkit ayeuna sareng urusan maut, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk semuanya. Mane karep kurang ditewak aing bari di dieu. Alhamdulillah. Yang penting dengerin aja, ulama dan umaroh harus bersatu betul. Ikut aturan pemerintah, non hesena cuci tangan, non hesena pakai masker, reskeun. Ulah baradegong betul. Raskeun. Alhamdulillah. Orang naon hareosan. Alhamdulillah. Oh kieu teh dalam acara naon ibu dadagan oge teh. Pembukaan di rutinan reskeun. Oh sasihan. Menakib alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah kanggo sadayana amin. Geus Mang Parit ngaji geus lewat jam 11.05 abdina ge capek, ibu ge capek, betul. Leres teu? Orang dai surang mubalik kudu bisa masa situasi jeung kondisi. Leres teu? Saya waktu karantina di Indonesia 6 bulan yang harus diperhatikan. Nomor pertama itu orang mubalik, sound system. Tepuk tangan dong sound system saya. Alhamdulillah. Dan kemarin kan ngaji di daerah Jampang, kurang didoakeun tukang sound system. Saminggu datang ka Baledah, mau opak, ranginang, cau, jeruk, aing naon kan padahal didoakeun Mang Parit payu, aing mau sound system leres teu? Betul. Yang kedua, seorang mubalik harus tahu medan. Betul. Namun orang dia resep kopi kudu dibere cikop. Namun orang dia teu beuki kopi dibere teh manis di rumah. Leres teu? Kita kudu bisa baca situasi. Betul. Dan ngaji lewat jam 12 penting paling ngaji ngaco kayak ngaji leres teu? Yang geus teh mau ngobrol kayak alhamdulillah. Tos, aya 2 usaha nu bakal mere manfaat ka eta si mait, nalika eta si mait tos diasukeun, tos dilebetkeun ka jero alamku. Bu. Pak. Ibu bakal maot. Bapak bakal maot. Mang Parit bakal maot. Ajengan Saiful bakal maot. Ibu heula, Pak Kades heula, RW heula, Mang Parit heula. Baiklah orang maut dilak belum nafsin dari khatul maut, setiap yang berjawab pasti bakal ngalaman maut, betul. Tapi tigaan ngabelaan naon ilmu teu sabaraha di dieu loba kiai jeung ajengan, betul. Kemudian cenah Mang Parit lagi ka dieu dengekeun santri ilmu saeutik ku abdi diamalkeun barokah ngaji pamajikan geul mobil gad motor gad budak kararas cing
lamun abi balik diri jeletuk we tadi nya di sawah maot kira-kira pamajikan nu geulis jelema ka alam kubur. Mobil dicadak moal. Jabatan di bawah moal. Leres teu? Lagi RW lamun abdi maot penting enak tilu poe tarewehna pamajikan urang. Leres teu? Tilu poe kan cuma dandan deui we ngan urang. Sakapeung mah urang sok amat aing ngucapkeun urang jeung penting ngabelan anak pamajikan abdi maot pamajikan kawin cekek kitu urang jarina. Doakeun bocah sim kuring cing solehah amin. Bojol ingin nanti tasik di pamijahan orang dia sok jararoh karena ka pamijahan. Oh dikawin makom dan dilarang merokok wa mang bibi mertua sadayana. Tahun 2010 ingat abi jaroh kaditu harita dibawa ke jalan besar bung urang mah teh naon jaroh ka kuburan cek aing teh jelema ge karamere komo kan mau cek aing teh. Tapi aya kertek hate ya hidayah ya Allah abi ini jaroh kaditu. Beres jaroh abi ngadoa di pakok palungan makom ya Allah. Ya Allah abi geus bisa jaroh ka dieu ya Allah tacepkeun dinu hate abi inget ka Allah. Ya Allah abi teh hayang geura boga jodoh. Abi digigieun umi mertua ke sesapu. Cek mertua teh jan ka dieu eta teh kan teh hayang boga jodoh wae nya umi abi teh unggul geus kolot can kawin keneh wae. Daek cenah ka budak umi mana geulis nya oh urang daek. Bumi Mang Maritnya di pamijahan nanti Juncet Hejo seureun mobil pas gerbang ya Bu ya. Nah itu penginapan anu tatangga. Penginapan anu tatangga. Tapi lamun orang direk jaro ka pamijahan, mun kaburu ya bikin balik direk jaro langsung ka Mahmud mun kayan kopul mun kaburu. Leres teu? Ye di pamijahan lamun direk jaro ka pamijahan keur orang dieu mah jang tuang-tuang wae mah gratis saurang mah. Nyari sabos mah ya. Masari pembalik. Kali ini ayat dua usaha nu bakal mere mangpaat ka eta si mayit nalika eta si mayit tos diasupkeun tos dilebetkeun ka jero alam kubur. Timbul ayeuna pertanyaan, timbul ayeuna pertarusan usaha sawae cenah mangpalit. Nomor kahiji usaha sorangan eta si mayit. Nalika anjeunna keur hirup di alam dunia sagala bentuk amalia ibadahna insyaallah bakal mere mangpaat nalika anjeunna geus diasupkeun ka jero alam kubur. Betul? Contohna kumaha ayeuna ibu jeung bapa jam 11 penting leuwih dari ukene di dieu leres teu? Lamun teu aya mahabbah cinta ka Kanjeng Rasul ka Allah marek naonan diuk di dieu betul? Anu kieu teh tong dianggap enteng, tong dimore-more betul? Da di mana engke maot anu kieu ye lu bakal lulungan teh betul? Leres teu? Raskeun? Alhamdulillah. Ulah maot RW jeung Mang Parit RW heula. Karunya RW euy RT gara-gara Covid betul. Untung sirahna teu barotak oge betul. Sumbangan ti gubernur di Ridwan Kamil di Baleda ibu-ibu cek RW teh sumbangan di Ridwan Kamil ngantri ratusan. Aing kecepek 18 tuh saja. Ngaulang ge RW jeung RT kieu. Betul. Nya nu kabagian manyun ka RW aya kitu aya. Nu kabagian ngomongkeun ka RT aya. Pamajikan RW jeung RT teu tuah teu dosa di baeudan aya. Dekeun ye kitu kabagian sumbangan tong leutik hate tandana anjeun teh dibeungharkeun ku Gusti. Kabagian BLT buku lutus aya kitu aya. Di dieu nu beunghar aya nu hayang kabagian BLT aya. Dekeun ku Cicubir sia nu beunghar. BLT mah jan pakir mis. Lamun di dieu aya nu beunghar hayang kabagian BLT otak maneh dituna diutur. Tepuk tangan dong untuk RW dan RT. Wasali baik. Oh hadro ya. Tadi aja ngomong. Kedaha ucuy. Nyok jeung bae mawa tadi aya doger monyet gitu. Wasali baik. Mang Parit mah seorang dai tapi tidak seperti orang lain Bu ya. Saya gak pernah target ke siapapun juga rek dijemput yang penting mah waktuna tepat abi panjang umur sehat datang dari alhamdulillah. Terus teu? Dengerin santri, adik-adik, rek ngaji mangan. Terus teu? Lamun di pikiran mana geus jadi mau balik jadi dai duit tunggu ternak. Ieu tah ngaji betul. Sok we cing ikhlas. Terus teu Bu? Hiji usaha sorangan eta simak. Nomor kedua usaha saha cenah Mang Parit. Atuh make kol-kol bantuan saeutik. Nomor kedua usaha saha atuh cenah Mang Parit. Namun ibu-ibu yang penting ayeuna hayang jadi istri yang solehah, corogena soleh, budak kacager kita jeung ulah mana ikhlas, pemimpin mana. Nomor kedua usaha batur bapak wae ayeuna. Sawae cenah batur teh anak. Sawae batur teh pamajikan.
Sawae betul teh dulur, sawae betul teh pemerintah, sawae betul teh ulama. Raos ye bangun gaduh anak anu sok, pamajikan anu soleh, jeung dulur jeung tetangga saling asa saling as, jeung pemerintah deuk, jeung ulamanya. Cing kira-kira lamun urang maot penting ayeuna didoakeunna sae atanapi awal. Sae atanapi awal. Ibu hayang boga budak nu soleh hayang? Ya contoh budak. Ingat we abdi 3 poe dari kalebaran Bu. Mang Pari diundang ke daerah Lampung, Martapura. Aya orang Lampung di dieu teu? Aya. Perbatasan antara Palembang jeung Lampung, Martapura nya. Beres pengajian, abdi panggil jeung aki-aki umur 70 tahun, ya yang boga budak anu sok. Si abdi teh hebat si kakek udah tua juga rajin ke pengajian. Oh ya dong, Mang, kakek mah enggak pernah ketinggalan kalau pengajian. Ai balik pengajian aki rek ka mana? Rek ka pasar, Mang. Rek naon ki? Rek beli baju jeung celana ke naon ki? Jang salat sunat Idul Fitri. Singkat cerita si aki beli baju jeung celana. Dongkap ka bumi, lancingan dicobaan panjang teuing sajengkal. Ceuk si aki keun bae ka budak abdi tiluanan tukang jahit, jadi tukang jahit aya. Contoh ieu mah. Si aki datang ke budak pertama, "Tot neng, kakek tuh beli celana panjang teuing sajengkal, tolong dong potongin." Kumaha ceuk budak pertama, udah tahu mau lebaran, orderan belum beres, baju gamis tetangga belum dijahit, kerudungnya belum dijahit, aki geus titah. Tuh kasih hujan ka budak nomor kadua. Kira-kira lamun ibu boga budak model kitu nyeri hate teh. Nyeri hate teh. Datang ka budak kadua, mejang aki meuli celana sajengkal pangleuteun jang salat sunat Idul Fitri sarua. Hujan ge sibuk tiluanana pangleuteun celana sajengkal eueuh anu daekeun. Kira-kira jadi hate teh. Akhirna kumaha maghrib barudak si aki ngadenge takbiran di masjid. Osok takbiran? Sok bareng. Allah. Ini keun kudu ditutupan ini geus eueuh ge keun bae. Da geus kolot leres teu. Sok atuh takbiran teh make gas leutik kecil leres teu. Da jeung ini mah siga motor Mio nya. Digas sakitu, direm sakitu. Sok tanaga asukan maot ke takbiran euceul leres teu. Eko corona sieun. Gaskeun bae ditut teh handap oge euceul leres teu. Beda awewe mah lianna dua, luhur jeung handap betul. Luhur repe nu handap baceo malah kumaha. Nu handap repe luhur baceo euceul leres teu. Allahumma shalli wa barik. Sok siap takbiran siap. Dibantuan tarik napas sebut alhamdulillah. Allahu akbar. Sabana anak ibu, goreng anak ibu, tetap lu jadi kolot. Saudara, Bang Parit kecemat ka bener boga budak teh kunaon kitu euceul. Kamari di pasantrenkeun, kalau balik jeung lomari-lomarina aya kitu aya. Kuliah dikuliahkeunana nipuan wae ka kolot aya. Nah, geus beres kuliah hayang panglikeun motor, teu mawa teu panglikeun motor, moal bedog budak kolot teh aya di dieu kitu aya. Budak nu sok kolot ka kolot aya. Dengekeun nu kitu teh Dora. Leres teu? Bang Parit dari hati kecil mereka doa we sia ka Allah. Ya Allah, budak teh disakolahkeun ongkong pasantren ongkong kuliah tapi bader wae Gusti, abdi mah jadi hati budak teh cing pesek irung aya teh. Atawa bujur cing bisul aya teh. Tetep we ngadoakeun yang terbaik betul. Akhirna kumaha budak. Jam 1 penting budak pertama hudang. Ya Allah, calana si bapak can diteuk-teuk isukan salat sunat Idul Fitri. Can nur TV budak pertama diteuk-teuk saja ka. Crek. Kaput tuna di TV teu ngomong ka budak kadua. Geus ka hati geus. Dicokot budak tua detik di sajengkal tuh budak kumaha subuh-subuh si aki geus mandi geus naon. Rek salat sunat Idul Fitri sadar coba celana aing teh dari sontot. Emot turun. Artina naon barudak doa indung bapa mah mustajab. Tepuk tangan dong untuk ibu bapak kita semua. Kedik-dikan kan. Karena ini ruangannya begini ya Bu ya. Leres teh tah sakieu ngeunaheun nya. Kok tak gitu. Jadi seorang mubalik kudu bisa nyata situasi nya leres teh. Lamun keur sholawatan, keur ngaji, tukang son, ehok taekeun ngeunaheun. Lamun keur dakwah turun. Betul. Ini ilmu buat kalian ya, betul.
Ya, karena waktu di Indosiar itu kompresornya gede-gede. Jadi nggak nyaho ya kudu kieu sih itu sudutna kudu kieu nya. Oh itu mah ini tong diberi gede bisi pingsan gitu. Masali babarik. Raskeun. Nah, sakieu raos pertahankeun Kang. Alhamdulillah. Ibu hayang boga budak nu soleh hoyong. Alhamdulillah baru aja saya jam 9 tadi datang ke sini. Anak saya sekarang lagi di Bekasi mewakili Indonesia dan tapi di bulu tangkis dia juara 1 barusan. Alhamdulillah. Dan orang Singapura Bu yang mudah-mudahan jadi tingkat dunia insya. Nah, cenah bapana ajengannya Ustaz, ai budakna bulu tangkis. Maaf, tidak bisa memaksakan saya, betul. Pek bae maneh rek bulu tangkis kata ayah. Silakan kamu bulu tangkis, tapi satu syarat dari ayah. Lamun wani-wani ninggalkeun salat yang 5 waktu, hari itu juga kalian keluar. Betul? Restu? Abi geus dibere budak 2, nya umur 10 tahun jeung 5 tahun. Sangarana kewajiban nu jadi indung bapak anu budak, ayu asina muhbinis hasanah masihan nami anu sah. Nomor kai Isa Wafa Rojatul Arifin yang sekarang lagi di Bekasi. Nah, Wafa harus sejami Rojatul Rahmat Allah Arifin di golongan makrifat. Nah, cenah Mang Parit make Wafa cek orang Balenda babari ngagurana. Mang Parit make Wafa warisan Parit. Geus mere ngaran mah leres. Hese orang mah betul. Betul. Nomor kedua saha Rafa Imam Al-Ghifari. Nya, nah cenah Mang Parit make Rafa Raina Wafa. Geus betul. Si Cikal di bulu tangkis tapi yang si bungsu umur 5 tahun alhamdulillah Allah berikan keajaiban kepada saya anak umur 5 tahun udah apa 13 juz Al-Quran alhamdulillah di Al-Azhar dari Mesir dari Madinah udah nelpon anak kalau beres SD boleh nggak dikemadinahkan tergantung budak nah daek dan mapek bae demi umat betul leres teu alhamdulillah ramai ngaran asal-asal ieu mah indungna ngaranna kokom bapana tukang bas dibere ngaran bas akhir perbo menjelang Jumaah dibere ngaran sarbo leres teu sok kasihan nami anu sa kebari Bu mere ngaran budak mah leres teu contoh we nya tadi tawasul di dieu apa bener sararea surat Al-Fatihah apa teu udah dibari lulumpatan betul contohnya ibu ngelahirkeun tahun ayeuna cot awewe bere ngaran dina surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim keur magiluna geulis bapana kasep bere ngaran dina Al-Fatihah Siti Rohimah betul tahun hareup cot deui lalaki bere ngaran dina Al-Fatihah Asep Roh di mana magrib kejeun teh hese ngageroan betul kamana aya budak ieu magrib anu guling di sakuling anu galeh di sawah anu sepedahan tinggal mulak cangkeng ngejeun ulang panto ada magrib anak-anakku Al-Fatihah kabeh. Wazali babarik. Raskeun. Alhamdulillah. Nah, jadi guru. Hoi. Nur di Nur. Nur jalan tukang Nur. Si aya tuh si Jewang di urang. Aneh aing urang dieu meuy. Bae, alhamdulillah. Jadi pentingnya boga budak anu sok budak hayang bagja hayang sukses hayang ilmu barokah nu penting anjeun ge penting ayeuna kudu cinta ka ulama ka ajeng ka guru ngaji orang dia cinta teh ka ulama cinta nih orang dia cinta ka ulama cinta ka guru ngaji jujur serius sehingga mun ajengan di dieu guru ngaji di dieu can boga beas sok dibarare beas tara cek edan kades cing lamun guru ngaji di dieu can boga rokok sekalian rokok tara edan kades cing lamun ajengan di dieu ieu ketua majelis taklim dia gering sok dibawa ka dokter tara cek aya enggak moal barokah sia euy hirup teh beres teu ararane ayeuna mah sok arane euy mata kurang tak kitu nya nah cenah Mang Parit mah pengajian can mulai geus datang ka dieu leres teu urang mah sabenerna mah nyontoan ayeuna teh leres teu ari ka ajengan nu jauh wah ditelepon kajian ke ajengan tos di mana nih lalebay teh nyaho teh tadi ge di jalan ayeuna teh leres teu betul datang Mang Parit lah cenah Mang Parit datang hujan nyalak payung di radio teh leres teu cing ari ajengan di dieu lamun rek ka masjid kahujanan sok di payungan tah ari ngaredan kades betul ari antopkeun betul ari ka ajengan nu jauh wah ajengan datang ta budak santri awewe aya ade maneh ta urang sok ningali di mana-mana aya ajengan datang jauh salaman hayang selfie susu diantar-antar aya ya dengekeun ajengan ge jelema betul iman
orang bisa kuat tapi si Imin orang sarua. Ya awewe mah salaman teh ti kajauhan, rasa cekape tah ngaon nu kieu nya ajengan damang ieu kan sosorobot pipi diantar-antar ini itu aya. Emang itu aya. Nek selfie mah jauh aja gini nanti juga kelihatan nih hayang deket wae atau beuna ajengan ti kieuan itu. Terus tuh. Awas, dengerin nih saya nyontoin betul. Nah, lain istighfar ejonya, teh ka ulama di dia betul. Hari kajian anu jauh datang rariweuh biasana wah mang pari datang song rok, song dahar, song kong. Hari ajengan setempat celeung. Oh kieu. Betul leres tuh. Betul. Iya, urang nyontoan teh di mana-mana ieu teh aleling kabeh betul. Anu hararajak tuh hajak biasana betul. Diwaningonana geus ngomong ajengan tong ka mana-mana tanggal 1 urang rek hajat. Binting ngadua narima nu kawin nyerenkeun eueuhnya nyarang hujan eueuh leres. Beres hajatan. Ayo ajengan kayaknya ajengan mah dititipkeun ka bumi. Betul. Ari ajengan sareng nu di odang mah ajengan ieu bismillah di kajauhan keneh eueuh leres. Geus kilung poe di mah ajengan ulah Allah, ulah panto. Cek pamajikan teh bapak naon lo, we nu panto ari maneh cenah si Dede si Titi nu kabari hajat geus mere toy itu nya. Kasea ajengan jeung pamajikan betul. Ngekeun santri hayang barokah hayang. Ye, penting ayeuna nu kudu dihormatkeun, kudu dimuliakeun mah lain Mang Pari betul, hayang barokah betul. Lain kiai mah lain Mang Pari dan ajengan abi mah sakadar tamu betul. Sakedeung derek balik je lamun ajengan hayang bagja, hayang barokah ilmu manfaat nu kudu dimuliakeun mah kiai di dieu, ajengan di dieu, ustaz di dieu, guru ngaji di dieu, sesepuh di dieu. Kalian memuliakan ulama setempat, itu sama artinya kalian memuliakan kepada Rasulullah. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita semuanya. Ya, jangan salah alamat di perjalanan, amin. Bantrek bareng, hari balik sorangan. Kayak ada orangnya orang Balenda, Citarum, sarua nepi. Nek parahu aing ka ditu, sarua eueuh leres teh. Kami mimiti lagi cai ti urang ka dieu teh leres teh. Betul. Meuli urang banjir gede ka dieu. Hah? Kumaha aja? Emangna urang teh tukang ngadu, eueuh. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah ada Citarum harum, betul. Program pemerintah dukung, micen sampah tong sembarangan, leres teu. Rek teu banjir kumaha atunya soptek dialungkeun ka Citarum. Betul. Oh, segala runtah alungkeun ka Citarum. Kan banjir mah sararea kabagian musibah, betul. Eueuh pilih kasih urusan banjir urang di balena ieu mah imah ustaz cenah Mang Pari cai ngarwa. Oh, sarua urang ge kebanjiran eueuh leres teu. Ah, urang anu kudu sadar, betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kedah cinta ka ulam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa awaiha wa awfiya abdani wa sifaiha wa barokahna diaoskeun sholawat lamun tukang tani cing hasil tanina dagang cing hasil dagangna Pak Kades RW RT barokah cing sarehat doa urang cing dikabulkeun ku Allah amin. Yeuh ceuk sholawat mah tong diboroning dibacakeun berjamaah model kieu hiji waktos kanjeng Rasul poe Jumaah payun Ka'bah punten Rasulullah ngidup cuah beres ngotibat sahabat kalumpat geus kitu kumaha nyandak ci Rasulullah geus kitu kumaha Mang Parit dibalurkeun jadi minyak sengit ku hebatna Rasul terus teu cing penting ayeuna Pak Kades aya cing tari Pak Kades aya RW aya Mang Parit aya Mang Kades RW jeung RT jeung Mang Parit nyiduh di ditu rek dipalulung moal jadi barudak hayang bagja mah kudu cinta ka ulam. Nomor katilu kasa cenah barudak hayang bagja hoyong. Udah hareupeun Mang Parit santri, tuh tinggal diteuteuk kinung anjeun. Bu. Hari ibu ngalahirkeun budak ibu capek teu? Capek barudak tinggal diteuteuk kinung anjeun. Bu, eceuk keur hamil 8 bulan, butuh ngagedean ka hareup. Leres teu? Lempang siga belentuk, eceuk leres teu? Keur hamil mah budel siga nu dosol, leres teu? Lempang ngageang keur hamil masih gak entong, betul?
sare nya ngigir sieun bahe betul nang karak ngap keur hamil mah euceul leres teu nang kuban pancung geulik cukedang hamil leres teu sare teu ngeunah nya betul punya ningali pamajikan kadang-kadang kesel eta teh leres teu puguh teu tua salaki teu dosa teu naon ngadak-ngadak dicarekan nu keur haramil mah betul ingat teh pamajikan urang tadi keur nyiram hayang apel beureum euceul jam 2 subuh neneangan urang ka pasar geus meunang jam 7 isuk-isuk nenge apel ada tadi cenah hayangna aing mah teu biar amekeun hayang bebeutkeun aing kanu beungeut bertua euceul tapi da nyaah nya tapi da eta mah mitos euceul leres teu besok aya nu ngajuru baheula kolot baheula aya ngajuru teh hayang naik ulah anu para batur aya kitu aya oh kolot baheula aya ararane leres teu tuh barudak perjuangan hidung anjeun ngalahirkeun betul tengah peuting euceuk karasa beuteungnya bapana keur sare bapana sare wae ieu beuteung geus karasa bapa maneh barudaknya neang parajinya makna teh make sarung teh make kolor pan loba gabel saya euceul leres teu da budak aya nama moal apaleun abdi lahir tahun 82 baheula mah can aya listrik Kang leres kadinya leresnya masih kene ku obor Kangnya betul oh budak aya mah tinggal ngeunah na baheula mah ku obor kene ngaji ge make cempor euceul leres teu beres ngaji susuk mararehong geuning hararileung gade euceul leres teu rek ngaji teh baheula mah di tajuk musolanya digireunana geuning aya naon buruan ajengan can datang urang nu sondah anu gasti moal harapaleun budak aya namanya main yoyo leres teu rek setengah genap cek ajengan teh barudak geura sholawatan nya make mik teh nu dibuntot teh ning uceun ka dieu ning make karet nya kat basuh geuning nya betul baheula kana mah tinggal ngeunahna betul leres teu kana mah super hebat ngaraji ge dina YouTube leres teu mantap loba ustad YouTube aya namanya betul kayak bisa ngaji di YouTube kada ieu boleh kalian mendengarkan YouTube ngaji ambil ilmunya tapi tetap ngaji mah kudu manjing guru lamun lain guru nah berarti eta setan engke di yaumil kiamah sacara guruna ustad anu di YouTube cek ustad anu pas di yaumil kiamah itu cenah murid kamu teuing aing can pernah panggil cek leres betul ade Pak maaf ya boleh kalian main HP YouTube tapi tetap kudu boga guru teraskeun di ka mana ieu teh datang bapana buruk teang paraji teang mah parajinya bari ngarokok cenah naon masalahna bisi pahili jeung kunti kalau baheula euceul leres teu guru sanana kunti jeung mah paraji leres teu oh cenah bisi pahili jeung kunti eta mah parajina beuki ngarokok si bapana beuki datang mah paraji nyai kunaon duh mah ieu teh urang teh ka juru sok atuh nang karak tarik napas berarti otak kiri kalian jalan betul leres teu ngetes jelema mah sakitu we nya leres teu otak kirinya jalan fisiotesnya jalan nya betul teraskeun nyai kunaon mah teh ieu teh ka juru mah atuh sok batuan napas kumaha heujeunkeun cek mah paraji teh tas sia geus katingali buukna sok heujeunkeun begitu dicokot mah eta mah sia lain buuk abdi buuk budak buuk abdi cek mantap barudak teh mantap euceul buru si Hansen teh karurun eta teh leres teu lain heureus Rasulullah al fitratu khamsun ari fitrah teh aya 5 hiji neuteuk bulu kum 2 neuteuk bulu kel 3 neuteuk kum 4 neuteuk bulu si Hansen euceul teh lain heureus ieu mah malam Jumat teh bulu si Hansen teh geus siga mbah camrong euceul salaki teh hese rek liang-liangna lain disikakeun tidak sigarek ngaran wae kutu euceul teh Wassalam mabarik eta mah kumaha euceul lah deukeutna rek di derebonding pek rek di bopek rek di podingkeun pek cicing budak maneh moal nganti cicing keun bae da urang ge asalna tinu liang betul budak urang keluar tinu naon datang ke alam dunia rek neangan naon maot oge rek neangan dari liang untuk liang menuju leres teu betul sok turun eta kudu sangat teh euceul betul hidung maneh tingali jejeritanya saluar ngalepaskeun nyawa ngalahirkeun betul perjuangan seorang ibu tidak ada teh batasannya emang luar biasa buat ibu-ibu tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semua geus nepi ka dieu geus ya itulah jam 12 jam 3 kuduna sia teh salat subuh euceul leres teu nya karena ge sare
Ece leres tuh. Jadi aya masjid. Dari mana masjid ini? Masjid Jami. Jama Jumatan. Masjid naon jenenganna? Tuh udah tara ka masjid aing mah teu nyaho ngaranna ge. Oh lain orang dia. Oh kembali di dia aya masjid. Gede. Gede mana masjid di dia jeung Masjid Nabawi Madinah? Hah? Teruskeun ka Kang Haji itu Masjid Nabawi luasna kurang lebih 40 hektar dihitung pantok wabi aya 182 pantok. Pintu terakhir, pintu malaikat Jibril sareng Abu Bakar Siddiq yang langsung lurus ke Babus Salam ke makomnya baginda Nabi Muhammad. Bu, di Masjid Nabawi berdak Mang Farid hayang salat pangharipna di Raudhah. Ibu ningat teu Raudhah? Raudhah ke taman surga, lamun engke ece diparengkeun jaroh ka makam Kanjeng Rasul. Antara mimbarku ya nya paragi tausiah paragi dakwah Rasul sareng makomku kapungkur mah bumi Rasulullah ta ieu mah kuburan Rasulullah tengah-tengah Raudhah. Barang siapa orang yang bisa sholat 1 rakaat di sana sarua jeung 1000 rakaat komo lamun bisa ngadu adinya sarua jeung doana Kanjeng Nabi Muhammad. Udah kurang hayang sholat pangharepna di tempat teu bisa bu di tukang deui naon sababna saking ku pinuh-pinuhna jal di ditu mah di Masjid Nabawi barudak ngadenge azan duhur hayya 'alas shalah rosen teu bu oh sendaing nu adana teu oh lamun di hakimin hakimna aya oh taklim hakimit jam 3 subuh buana aing ketong ngeret di mana eta wayah ieu tinggal keur nu adan geus salawatan teh Allahu Akbar cing kira-kira harudak moal ganti euy budak anu budak anu taklim budak mo anu azan budak mo anu ngamamurkeun masjid budak nger lain hantem aki-aki 70 mulu dipaksakeun euy leres teu maka Senin jeung Kemis betul imaman aki-aki kamari taraweh di dieu taraweh hayang gancang hayang kalem urang di balena hayang gancang saeuh imamna mau parit wah jalan tol urang pinuh ai ku urang mah ceuk Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sia aredan atau kumaha datang aki engkusnya geus kolot jeung 70 tahun imaman Allahu Akbar wah ieu mah keor euy keor walap dolin ke tepi-tepi weceuk mohon maaf ieu mah contoh punten sepuh kiai ajengan mere motivasi ke budak ngora betul sekarang mah saatnya yang muda untuk berbicara yang muda untuk tampil yang tua kasih kesempatan yang muda betul kalau teng egois tapi jangan catatan yang muda harus taat dan hormat untuk orang tua kita tepuk tangan dong untuk orang tua kita semuanya hartos abdi hayang salat pangharepna di tukang deui teu bisa naon sababna saking ku pinuh-pinuhna jam rege ada luhur anu make mobil cek aleureun ka sisi lalumpatan pahareup-hareup anu buka toko warung solayan tara dikunci-kunci acan ditu mah ngadeng adan cul we lalumpatan ka masjid cieun tinggalin salat berjamaah biang pareupna teu bisa nya leres teu cing aya masjid di dieu ageung cing punten lamun kiai di dieu punten atawa santri di dieu adan lohor anu di sawah lalumpatan teu ka masjid anu di imah lalumpatan teu ka masjid RW lalumpatan teu RT tukang ojek gede adan neng aleureun teu jadi gede mana Masjid Nabawi jeung masjid di dieu gede ieu ece geus teu gede naonna tah oh tak eta ece betul tetap ngaji teh di waktu jam 3 subuh mah ada waktuna istirahat nu ka pasar nu salat betul daya pikir urang teh terbatas ece leresnya hati teh tong nyiksa awak alus cenah Mang Farid ngaji leuwih penting heuh alus ngan tempo gering mah lain alusnya leres teu betul kondisi badan kita itu terbatas minimal lah jam 1 malam udah pulang bisa tahajud ya leres teu jam 3 subuh bisa tidur setengah subuh geus bisa sholat subuh ke pasar anu dagang nu ngojek ieu mah ngaji setengah 4 subuh karek balaliknya lain salat kok kali udah woi mana sholat ya ada ngelain tuh doang kuntuna sholat kabaleurangan anu kitu aya leres teu urang teu ngabejaan dosa urang leres teu hartos ieu teh ka hartos
lain temenan boleh ya. Oh udah geus biasa terkecuali ari geus biasa mah teu naon eueuh leres teu kahatos. Jadi gede mana Masjid Nabawi jeung masjid ieu? Oh, gede ieu. Keur maena corona masjid beuki kosong nya beuki atoh we. Salat pacengcang heueuh. Oh setan we di darinya eueuh leres teu. Ah teuing ah pikirna ge teu beunang eta teh leres nya. Tapi da urang mah aturan pemerintah. Mantak pemerintah geus ngomong kitu ge geus tanggung jawab dunia akhirat. Betul? Nggak bos apil pusing, udah ada yang menjawab kita mah betul. Ikutin aja aturannya. Komo anu boga warung sok berjamaah tara mere nganyuk, ditapa jauh atau aing mah. Jaga jarak mana mah nganyuk rokok tara mere ka urang. Jadi aing salah. Masali mabarik. Di perjuangan seorang ibu. Barudak saeutik deui timang parinya teu kasih bapak. Nah, teu kasih bapak. Tinggal itu perjuangan bapak anjeun, teu nyaho tunduh, teu nyaho capek, teu nyaho halodo, teu nyaho hujan, betul Bu? Betul. Banting tulang, jeung paribasana banting tulang, peras keringat, betul. Ngabelaan ibu jeung anak-anakna nu hayang meuli tiung anyar, baju anyar, nu hayang budakna sakola, nu hayang jadi TNI, nu hayang jadi polisi, nu hayang kuliah, nu hayang masantren, betul. Perjuangan seorang bapak tidak ada henti-hentinya, Pak, betul. Aya paribasa seorang Sunda mah hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, malempang nya euy. Euy aing orang Sunda mah lieur. Hulu dijieun suku, teuing orang Sunda mah sok tuturut batur. Manya muning lempang rek dituturkeun bujurna. Parane aing mah. Kembae budak masalah wajar karena ge budak mah sok lelengkah suku. Mainnya budak mah haluan eueuh. Tepuk tangan untuk bapak-bapak kita yang sudah memperjuangkan kita semuanya. Alhamdulillah. Ieu mah sakalian halal bihalalnya Kang nya. Tos boboran leres teu. Sono kangennya. Aneh aing memudik teu meunang wisata dibuka. Oh susulumputan urang ge oce balik ka pamijahan. Aya tentara jeung polisi aing becak ka dieu. Oce ka dieu aya tukang baso, dahar ulah baso. Padahal tentara ge sarua capeun kakerek, tepok kerek urang ngaliwat. Tapi teu naon teh anjeunna ge tugasnya betul. Mudah-mudahan yang tidak bisa mudik tahun kemarin, mudah-mudahan tahun depan mah geus kondusif semua. Amin. Jangan kecil hati. Allah menguji hambanya tidak akan di luar kemampuannya. Betul. Ini agar orang yang beriman yang bertakwa ke Allah mah ini sebuah ujian buat kita semua. Betul. Ya, geus beres pandemi, geus beres corona, ame urang lebih yakin ke Allah, lebih dekat ke masjid, dekat ke ulama. Laras teh Bu? Keraskeun. Hiji, cenah kedua usaha batur teh sawe anak, terus adik pamajikan. Ibu rumaos janten istri yang solehah. Halo, rumaos janten istri yang solehah. Yo Pak, Kades, RW, RT karasa kumang pari lamun teu boga pamajikan nu solehah model kieu we, balik ngaji ka dieu, komo rutinan oce, wawu kekaraknya. Dan tepara rubuh tadi ge ini di jalan deh oce. Oh, datang kalimat di bahan naon? Rarasaan trek peranjing Israel 100 meter deui teh. Cekurang itu mau congkok tukang pantau. Kadang-kadang mang kari bingung aing patuh hareup, patuh tukang gitu geus teh. Riweuh Bu lamun teu gaduh istri yang soleh. Ibu rumaos janten istri yang solehah. Tingali istri yang soleh Siti Aisyah. Siti Aisyah pami Rasulullah uih ti mana wae balik dagang, balik perang kadang-kadang kesangan. Buru-buru Siti Aisyah mah nyenak sapu tangan. Geus kitu mah disusut kesan Rasulullah. Tos disusut dipereut kesan Rasulullah. Tos dipereut dijantenkeun minyak seungit. Cing ibu-ibu orang dieu ye. Lamun salaki teu balik ngojek, balik di sawah, balik di saguling, balik di mana wae, kesangan sok disusut tara. Cuk aing arah edan kades ye. Wasali mabarik. Sebenarnya tahun sabaraha urang kudu ka dieu teh jeung nenek jeung mama dedeh bupati Almara teh jadi ngan harita teh ka dieu teh nya. Jadi nama di belah dinya teh mama dedeh teh di pasar Padalarang jeung naon eta Cililin teh jam 11 nya. Kadar itu hadir. Kebae teu nanya orang mah. Urang dia hayang kedatangan mama dedeh. Pak Kades murah menang mama mah menang nenek sabaraha cenah Mang Parit cukup nasi bungkus jerona duit 15 juta. Masari mabarik. Ya tapi ka mana kieu teh? Pamajikan anu soleh jeung nya ibu hayang bagja. Terus hade usaha batur teh anak pamajikan non dulur. Da ayeuna mah ararane. Leres teu? Ayeuna mah dulur jadi batur jadi dur. Ari batur mah pamerena alus oleh-oleh. Wah, di mana-mana ge oleh-oleh jang dahareun jang oh aya duit
oke seutik-seutik jangbat. Nah, hari dulur sorangan sakali nginjem beas teh nyebutkeun ge eueuh. Aya kitu aya. Tah kitu teh jelema error sia. Nyebut edan ka dieu popolot. Betul. Terus jeung sadi tatangga leres teu? Da aya nama aneh, salat ongkoh, pengajian ongkoh jeung tatangga si digorengkeun. Aya kitu aya. Tatangga geus beres panen atau panen lauk di dieu ngabangun imah 3 tingkat, euceul nyeri sirah sabulah. Aya kitu aya. RW jeung kades boga motor anyar. Oh, ngomong kudu tus ngapoe. Aya kitu aya. Lain eta duit di mana si RW jeung si RW nya? Terus motor anyar deui jeung si kades leres teu? Aya kitu aya. Betul. Tatangga ngajuk motor euceul mikiran mayar. Aya kitu aya. Nu kitu teh jelema error. Leres teu? Sok tukang ngaji mah ahli ibadah, ahli ka masjid, ahli zikir, ahli sholawat. Geus hate teh bersihkeun, leres teu? Peduli amat dia mau ngebeun rumah atau rek boga motor, rek naon ogekeun rezekina betul. Ieu ngulutuh we nu hate teh nya. Ta eta yeuh zikir teh mata aya zikir zahar, aya zikir kho. Anu sok manakim si Abdul Qadir, sok ditalkin heula, geus ditalkin acan. Hah? Sok kakang Epul, kakak ahlina, tancepkeun tah dinu hate 2H di dieu tah. Dinu hate aya 2 ramo, leres teu? Punten nya Kiai ajengan punten tancapkeun hate sabab urusan ruh mah moal maut, leres teu? Jasad jadi taneuh balitungan, betul? Jadi bilatung tapi urusan hate tak keur diuk keur nangtung keur kaayaan kumaha wae hate keur eling ka Gusti. Mantap tah zikir tanamkeun aya nu hate aya di lisan nya, leres teu? Syekh Abdul Qadir rajana tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, betul? Rajana para zikir, betul? Leres teu? Rupang hese-hesena rek pejabat rek kiai rek ajengan mantap urang mah teu serap euy. Ku kiai ajengan nu sorbana geuning aya 12 meter tadi aya. Mau ke jubah badak aya. Leres teu? Oh, nu ngondang begitu balik amplop isinya ajengan lumayan eta mah sorban jeung lapes cek kahana betul leres. Jangan balik tuang bola, rek balik berapa hari santri, cek santri teh jangan atuh dah balik ya iblis. Tempo balik panjubana badak ucul leres teu. Naik kana pagar di sana kita makan. Tanu kitu teh eueuh hate. Tak jeueung euy abuya ucing urang mah ingat keneh saminggu rek maot, urang ngaji di daerah Banten panggil jeung abuya. Mengparin abah mah yang geura balik kunaon Pak? Loba kiai ajengan geus eueuh hate anjeun Allah. Da eta mun hariwang mah leres teu. Betul. Bang ngaji balik di Pangandaran ingat teh Maudul Fatroh mobil balik di Pangandaran parigi eta mah di Nagreg ingat kan di Nagreg baru dakang udah tukang lah lapar ieu teh jabeuring silah lieur AC wae mobil tuh di Nagreg geuning aya jembatan anyar teh pudinya eureun ka sisi pir ngopi heula eta mah baru dak kopi aya bala-bala anut malum santri ucuk anut keneh kerek noto lo beak ku santri mah geus sia kasurupan tawa kumaha ieu teh dah lapar hiji nyokot di dieu santri mah betul. Bae da santri mah barokahnya. Kamari mah tong goreng bala-bala corona ge teu beukieun, kamari mah leres teu. Oh, santri mah sare dahar tara kukumah acan. Betul. Santri tong sieun ngaji leres teu. Eta abdi ka WC heula di Nagreg hayang kacai amplop dipirit ka abdi. Dibuka ngan gope euceul. Hayang can mobil, can cupir, can boda kadro, cek boda teh ngopi mane we sia ngopi. Bal-bala, oh mane dahar lah. Lain kan tadi amak wae kunaon ieu cenah gope. Aya cek santri teh bae tukang cing ikhlas. Oh mana ikhlas akang lihat dari kitu merek ikhlaskeun bae atuh santri urang karena Allah we urang balik we ka Balenda. Kerek-kerek sare jam 8 isu-isu di Pangandaran nelpon deui teh. Assalamualaikum Mang Pari waalaikumsalam. Ceu aya naon? Nunaheun ngaji jeung Mang Pari kitu mah ibu-ibu yang datang dira bulan ayeuna teu bisa pinuh ai bulan. Bulan hareup teu bisa ai masa bulan oge setahun anu geus padat padahal nu ate pung ngop. Wassalam Marik. Nama nyontokeun euceul leres teu. Mentak hatena eusian, tak ku zikir, ku sholawat, leres teu. Ulah hirup teh siga boneka mah di batrean hirup teh di batrean Pak. Pae ngaji, sholawat, hate mah keur malaweung. Isukan aya nadi eueuh nya euy ka dieu leres teu. Eta jampe eta tah leres teu. Teu kiai teh ajengan di mana pan hese-hesena punten di mana sakaratul maut. Betul. Di
mimiti dicabut nyawa tinu jempol, naik ka lutur, naik ke buja, dari buja ke dada, dari dada di tenggorokan. Disinilah perang yang paling akhir. Betul? Ke kiai teh ajengan ke preman, komo ibu-ibu balenghar. Nyawa rek dicabut masih kena ingat kanu sawah, ayo gitu aya. Masih kena ingat kanu mobil aya. Masih kena ingat kanu ngora aya. Eta euy, numpang hese-hese nama leres teu. Mantak tancapkeun ka ahli-ahli zikir di ayeuna bu leres teu. Teu aya di surga bagian ketika meninggal dicabut nyawa dia bisa mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayeuna bisa tapi lamun teu dilatih, betul Bu ya? Sok dilatih heula ti ayeuna. Taroskeun ka kiai ka ahlina, betul? Leres teu? Tah dikir yang ditanamkannya haram teh cara di WC henteu da di jero hate tapi mun emang dikir zahar eueuh balik di dieu nya kita dikir jalan yo la ilallah la nah jadi garelo kieu cenah jadi salina leres teu geuning sok aya ngomong cenah mah dikir teh dog wae cenah eueuh masjid teh keun bae aing mah bisa gempa oge teh leres teu betul nya eta teh keur belajar eueuh leres teu tapi aya nu geus bisa mah geus tenang latipuna geus deukeut jeung Allah dikirna ge tenang we Allahu Allah leres teu apunten nya engke eta mah aya bagian kiai anu langkung cumpur ieu mah bere gambaran leres teu Bu teraskeun tapi ka mana eta teh nepi ka subuh we tak intina mah kitunya barokah dina wong nyai dibuka di pengajian rutin urang ngadoa sadayana mudah-mudahan bangsa katut nagara oge agama urang mudah-mudahan dibarokahan terus ku Allah Subhanahu wa taala ieu musibah cing engal-engal dicabut ku Allah amin barudak cing buru-buru di gerasa pola rumah santren perekonomian berjalan seperti semula. Oke, Pak Kades, Pak RW, Pak RT cing disehatkeun ku Allah amin nya cukuplah ngaji madak nulis tadi oge ngan abi rek balik gaduh nadom rek diapalkeun moal geus arapal can nadom para dai apa tah can bedak nadomna rek ku Sunda Inggris Jepang Itali Spanyol ya santri kudu pinter euy zaman ayeuna mah betul terus teu harus bahasa menguasai bisa bahasa Inggris aya hartina good night selamat good morning ujubar bahasa Sunda we lah ame ka hati sararea leres teu alhamdulillah ya adik-adik saya mau motivasi kepada kalian saya ditunjuk oleh Indosiar sebagai ketua manajemen dai aksi Indosiar seluruh Indonesia karena Mang Farid yang paling dituakan ya lamun bulan mulut Kang Saipul ya taroskeun lah kasih Ustaz Hamdan Ucil sadeukeut tadi nah hayang milu ka dieu ngan kurang teu dibawa dari ieu mau tuyul ka dieu cai teh dan kewe onang lah ka dieu nya leres teu apa Ustaz Hamdan Ucil sadeukeut orang Sukabumi ieu aing mau sia mah umroh nya mau koper nya mau tuyul ceuh kok dia rek kabalena aing gancang mah ini ka dieu aing tuyul moal mun aing ngaji sia teh ka dieu kade dompet bisa leungit ceuh lamun bulan teh Kang Epul di Baleendah teh nya kiai teh dai teh aya 40 50 orang Kalimantan, Riau, Aceh, Lampung. Nah, cenah malobateun Mang Farid ya dengekeun. Bandung harus bersyukur, Jawa Barat keur bersyukur. Di Jawa Barat di Bandung mah muludan teh unggal tempat, eueuh leres teu? Unggal gang di Lampung di Kalimantan mah sabulan sakali. Mantap dai Jawa Barat mah nu juara kahiji. Cek Mama Dede maneh mah teh juara kahiji ge bakal pararayu. Leres teu? Oke, saya orbitkan kalian di Bandung, orang Kalimantan, Riau. Namun satu syarat dari Mang Farid, kalian jangan pernah menanyakan duit. Betul? Silakan ilmu kalian tebarkan. Urusan rezeki engke Allah nuturkeun. Betul? Betul? Sok santri tahun depan mudah-mudahan orang dia aya lolos dari aksi Indosiar. Amin. Saya kasih bocoran sama kalian ya, karena dakwah di Indosiar cuma 5 menit, betul. Singkat, padat, efektif. Yang ditilai satu mimik wajahnya. Lamun ke ceramah nu ambok siga nu ambok mana teh. Mana mah bungut ambok, aya bungut pikasirieun. Nah eta mah halus mah eueuh leres teu. Lamun aya pikasirieun siga pikasirieun, leres teu. Lamun sedih siga nu sedih, mana mah sedih, aya jamaah suseulian atuh aya sedihna, eueuh leres teu. Jadi entertainment yang ditilai cuma itu aja. Amun rek ngaji mah geus ka kiai kajengan ka pasantren lain ka Indosiar. Betul? Leres teu? Mudah-mudahan tahun depan ada yang muncul di sini. Saya dukung 100% mudah-mudahan jadi penerus-penerus agama Allah. Amin. Usuna we nya. Leres teu? Sok, siap ngajawab siap? Ame menang bekal balik ke dia. Allah mah sembaheun, Nabi mah contoheun, ulama mah tanyaeun, apa kades
indung bapa mulyakeun eta anu beunghar cing tarik ame kadaringeun ku sararea siap bareng kecuali bikin hukum di depan sok bareng Allahumma Nabi macon ulama mah tanyaeun apakah des tugueun indung bapa mulyakeun eta anu beunghar kurang tarik anu beunghar anu miskin kahartos nyanggeus geus ka atos mah dedeh titin mimin euis dewi engkus terus teu ngaji mah teu kudu panjang-panjang lebar teuing betul Allahumma sembah eta hayang bagja menu wajib disembah siang kaleungi hanyalah Gusti Nabi mah contoh akhlak kurang sapopo ulama mah tanya karena ulama pewaris para nabi pak hades buku indung bapa mulia anu beunghar anu miskin hartos ya udah Wassalamualaikum wabarik. Terus gitu menanya kangnya datang suangi teuing nanging abdi satacak kuih era mah era ya Mang Parikeun aya tugas Kang hapunten pisahnya pun guru ya kaubongna kahuruan abdi inget keneh datang kadinya ya santri keur isu-isu ke dieu aya Mang Parik ka dieu eta santri nu saurang ngomong Mang urang mah maot teh aya jeung si ieu heueuh cik urang teh diurangkeun maneh buru-buru maot isuk-isuk bece abdi balik ya silaturahmi ti guru jam 2 subuh pasantren kahuruan budak nu santri tadi ngomong dua anjeun Mang Parit nya sareatna rek pareuman dajeng ka balong setrum asup kadinya ka setrum nu saurang nulungan duanana maot inung bapana ditelepon begitu datang lain ceurik inung bapana seuri cek abdi teh naha ibu bapak budak maot pada seuri Mang Arit ate mah ceurik abi ningali budak maut tapi abi bunga ieu budak ngabela agama Allah jangka engke sambeureuh di akhirat amin abi rek menta di dunia ikhlas rek 1000 2000 pek bae lah nya disampaikeun ku Mang Parit pembangunan deui ibunya alhamdulillah nya di Tasik nya pun guru mudah-mudahan cing sehat anjeunna amin amin ya rabbal siap selawat santri bantuannya kuyeum sok bantuan ku santri siap anu teu boga duit tong mere anu boga pek bae teu aya target leres teu insyaallah barokah nu penting kang masyarakat terus santri Kang, kalau ada yang mau pesantren yang tidak mampu, nya tong nyewa beas, tong mau duit, tong bekal, sampai SMK, sampai perguruan tinggi, semua gratis di Cibeusi Pamijahan. Sok Mang Parit kadiekeun, asal benar-benar santrinya mau ngaji, anterkeun ka itu ada KTP, kartu keluarga dari orang tuanya yang jelas, tidak boleh bawa bekal, dahar dibere, segala dibere, sampai ke perguruan tinggi. Silakan saja. Siap, santri berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi ulama bangga bubar bangga doa ila wa afiyati hamdani wa nuril absari wa aminkeun berkah na sholawat engengkeun syafaat berkah na sholawat dicabut musibah berkah na sholawat dikabulkeun doa berkah
Angkat panana urang ngadoa sasarengan. Kiai aya nu ngadoa. Langsung. Allahumma sholli sambil berjalan eta mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hona lungsupkeun sakali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa lana Muhammad wa sallim wa barik. Amin. Allahumma gfir li ummati ya sayyidina Muhammad. Ya Allah, dinaungi ayeuna hapunten dosa-dosa abdi sadaya ya Allah. Dosa abdi nu alit boh nu ageungna ya Allah. Hapunten dosa-dosa ibu Rama abdi sadaya ya Allah. Dosa-dosa guru-guru abdi sadaya ya Allah. Dosa-dosa para pemimpin abdi sadaya ya Allah. Ya Allah, dinaungi ayeuna ya Allah. Abdi ngadoakeun ibu Rama abdi, guru abdi, para pemimpin abdi nu parantos ngantunkeun di alam dunia ya Allah. Mugi mantena di alam barjahna cing aya dina panang tayungan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, doa ti abdi para putra putri cucuna sadaya dugi ka alam barjah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rasul, ulah lami teuing ieu musibah. Moal kuateun umat anjeun ya Rasul. Ya Allah, geura cabut ieu musibah ya Allah. Kembalikan bangsa negara katut agama termasuk makhluk nu aya di bumi alam dunia ya Allah. Sapertos bihara biharina deui ya Allah. Ya Allah, ku barokahna ieu pangaosan ya Allah. Barudak cing enggal-enggal sakola deui ya Allah. Anu masantren cing enggal-enggal masantren deui ya Allah. Anu kuliah cing enggal-enggal kuliah deui ya Allah. Nu daragang, nu tani, nu usaha di mana wae cing salalama cing barokah sadayana ya Allah. Allahumma ya Allah. Wah bilih tahun ayeuna acan tiasa angkat haji ke Baitullah ya Allah. Tahun payun bukakeun pintu Ka'bah kanggo orang Indonesia ya Allah. Allahumma balighni Makkah wal Mukarramah wal Madinah wal Munawwarah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu istajab mustajab doa ya Allah. Ya Allah ya Rasul, gupahi abdi sadayana ieu sareng jamaah cing tiasa angkat ke Baitullah, jaroh ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Hafidu ya Nasiru ya Latifu ya Wakilu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfan quatin wa alfan rahmatin wa alfan barakatin wa alfan dawa'in wa alfan rizkin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hirupkeun mautkeun abdi ya Allah dina hate keur emut ka Allah Subhanahu wa taala. Alim abdi uih ka sawah, abdi alim uih ka saguling, abdi alim uih ka gunung, tapi abdi hoyong uih di mana maut pengen ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwati wan nar. Sasarengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barokah al-Fatihah.